domba saya ada lu laporkan banyak. Tah, iya domba tieu. Ya aing boga duit, beli. Iya. Masa iya nya. La 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 la. Iya jelema. Wah. Bener jelema ieu mah ieu. Madong sigana ieu jelema ieu. Wah. Lihat jelema. Wah, tewak si ayeuna mah. Madog soalnya ieu mah yakin aing madog ieu mah. Masuk lagi. Naon, Mang? Kenaon sia di kandang domba aing? Sok rek naon sia? Bukan domba. Ya, sia lain nek nyokot domba aing nya. Mana domba saya? Nya domba aing. Sarua. Sarua kumaha? Urang ge boga kos kieu. Kos kumaha? Sukuan opat. Wah, sia hidang teh nya kabeh domba aing sukuan sia rek maling nya. Ieu nu ngaku sia rek maling. Nu mana nu sia? Nu hideung. Emang sia gitu eta? Lamun heueuh ieu domba sia. Ya, sok nu mana nu sia jeung deui kus kumaha suara domba sia aya hayang nyaho. Tah, ieu urang mah nya sarua wae tu domba mah suarana ge. Embe, embe. 3 kali urang mah. Apa heueuh kitu ieu domba ananya? Wah. Lu rek naon ka dieu? Emang itu mah, Mang? Lain. Urang mah ieu mah domba-domba juragan obey. Ye, dumuk nu urang juragan obey. Ieu urang karang lempo maneh ka dieu, pasti niat jahat beneran. Manehna meureun ngarawas urang. Lain, emang bener ieu domba maneh? Heeh. Amun salah domba maneh, teh urang golongan juragan obeyna. Oh, urangnya awas. Am teang. Duh. Mana ieu euy, akan ieu domba aing. Kabur aing. Juragan obey teh euy. Aya euy deh. Gan. Aing ngaku domba di dinya. Buru. Itu domba di dinya anu ngaku. Domba lain anu rek meuli lain. Anu ngaku domba di dinya. Hai buru. Kurang mana sih? Ya. Hai buru, dah alhamdulillah. Oh, geuningan. Ana oge. Tadi mah aya di dieu. Anu rek copet domba maneh. Geus anu rek meulina. Copet. Ih. Pasti nage eueuh. Jarah kumaha sia lah.